Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama Abdi Dika Rafli. Nami Abdi Amanda Firdaus. Nami Abdi Sofiarna Aziza. Abdi Melati Nurlita. Abdi Hana Azania Nufaisah. Abdi Noval Nugroho. Urang di kelompok 5 bade nampilkeun kagudeman uji jernak sajarah Bekasi. Dinawan Cirere. Kemarin ini Abdi bisa tekulen loh. Cari rencangan di mana? Di mana nih? Di sebelah asrama haji. Makan naon wae dik? Abdi makan kue rangi, Pal. Kue rangi eta anu di sagu anu campur parutan kelapa tewas di siram gula beremnya. Iya Han, leres. Emang eta leueutan khas wewengkon manten da. Itu leutan khas Bekasi man. Emang naon wae leueutan khas Bekasi jaba kue rangi teh? Aya kue dongkal, jalabia, akar kalapa, sayur bekasem, laos harus. Hai. Bisa ngomongin apa? Iya, Pin, sob. Urang teh keur ngomongin kuliner khas Bekasi. Oh, gitu. Makanan khas Bekasi raraos pisan loh. Iya, laos pisan tuh. Oh, sejarah Bekasi tuh juga kumaha da? Iya tuh, dina terang teh. Satahu Abdi teh saacan disebut Bekasi, namina nyaeta Daya Sunda Sumbawa atau Jayagiri. Daya Sunda oge boga sajarah anu paos jeung caos dinamikana. Laos tuh Sanggem Amanda dina ping 17 Februari 1950 lumangsung aksi unjuk rasa sakitar 40.000 rakyat Bekasi di alun-alun Daya Bekasi. Serta inti ti unjuk rasa teh supados Pamengta Pusat ngaubah Kabupaten Jatinegara berubah jadi Kabupaten Bekasi. Serta ting 4 Maret 97 ditetapkan minang kekelahiran Daya Bekasi. Oh, gitu. Bekasi oge gaduh nalika khas daerahna. Nalika Bekasi merupakan perpaduan antara nalika Sunda serta nalika Jawa. Suku-sukuna nu cicing di dieu raraos pisan. Naon wae tuh? Kalau eta abdi terang, tangtos suku Betawi, suku Sunda, Jawa, Minangkabau serta Tionghoa oge pan? Lamun kitu nuhunnya Abdi janten terang sajarah Daya Bekasi. Iya, wawasan baru bakayaan beuki lega ayeuna. Sudah tangtos, lamun orang terang ngenaan daya, orang atos tangtos, orang bade mitres na tempat ti nggalurang ieu. Abdi janten hayang ya. Kumaha lamun urang wisata kuliner Bekasi yuk. Hayu atuh Abdi gireumbat ieu. Hayu. Sakieu penampilan ti kelompok 5, hapunten bilih aya kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.